datang nih ka abdi sa Jibril malaikat Jibril. Nabi ngadaukeun malaikat Jibril kantos dongkap ka Kangjeng Rasul. Terus ngadauh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, hei Muhammad, ish kudu hirup anjeun, pek hirup anjeun, masih tak sakumaha anjeun karep, fa innaka maitun, da anjeun teh bakal maot." Jadi nasihat berarti pikeun urang sadayana, Bu. Jadi malaikat Jibril nganasihatan ka Kangjeng Rasul, oge ieu teh berlaku ka umatna. Kumaha nasihatna teh? Sok anjeun naon beramal hirup sakumaha hayang anjeun ngan sing ingat anjeun bakal maot gitu maksudnya. So rek naon oge gitu. Kumaha anjeun rek ngalakukeun naon, rek midamel naon, rek resep kana naon, rek kumahaan ngan sing inget anjeun bakal maot. Nah kumaha kitu maot? Lamun maot berarti kan eta urusan teh bakal pegat. Lamun ayeuna resepna ngumpul-ngumpul harta heuh bakal maot anjeun teh. Gitu. Jadi ngumpul-ngumpul harta ieu teh kalebetkeun namina teh kunuz kanzun. Jadi engke teh disebatkeun dina ayat Al-Qur'an pokona malah jalma anu koret sauyutawakuna ma bahilu bihi. Jadi kakayaan-kakayaanna teh engke teh bakal dikongkorongkeun. Maksudna teh kakayaan anu dikumpul-kumpul, emas anu dikumpul-kumpul, harta anu dikumpul-kumpul tapi teu inget kana zakatna. Ngumpulkeun ngumpul tapi teu inget kana zakat. Eta teh dicawat ku Gusti Allah, bakal dikongkorongkeun kana teh. Sawahna anu sakitu logat teh dikongkorongkeun kana beheungna teh bener. Teras emas, perak disebatkeun deui dina sanes ayatna mah eta teh bakal dipanaskeun. Teras eta nu panasna teh bakal disetrikakeun kana awakna, kana beuteungna setrikakeun, kana beungeutna gitu. Eta bahasa Al-Qur'an bikeun ka kitu. Atau kitu mah teu meunang ngumpul-ngumpul, ngumpul mah enggak ngan ulah hilap kana zakatna. Tanu jadi masalah eta, resep ngumpulkeun tapi teu hilap kana zakat, tapi hilap kana zakat. Atau kumaha kedahna nu mawe dina bab zakat ngetang mah ngetang tos dietang mah saumpamana memang tos mencapai nisab nya kaluarkeun upami teu acan mencapai nisab nya naon nu bade dikaluarkeun bari saresna mah zakat teh sanes perkara anu nyusahkeun da teu nyusahkeun dina zakat ingon-ingon saumpamina gaduh onta nembe dikaluarkeun onta zakat onta upami onta tos gaduh 5 bari nu dikaluarkeun teh sanes ontaana naon domba gaduh onta 5 nu dikaluarkeun hiji domba da teu nyusahkeun henteu ieu henteu ontana deui ngan di urang mana nya nu gaduh onta teu aya bab sapi zakat sapi upami tos gaduh 30 sapi kaluarkeun anakna hiji aya teu di urang gaduh sapi 30 teu aya tos lolos deui gitu. domba mah 40 aya nu gaduh domba dugikeun ka 40 teu ayanya gitu tos gaduh 40 kaluarkeun gitu dina bab ingon-ingon gitu. Urang mah lolos dina bab eta mah lolos urang paling ge engke urang ngetang dina bab non usaha penghasilan urang upami icalan ta icalanana abdi mah da kengeng jalan tol cenah kamari bilih aya patarosan jalan tol eta teh jalan tol teh zakatna dilebetkeun kana penghasilan teh jadi digabungkeun sareng penghasilan dina tahun eta saokeun nu namina jalan tol kan eta ical galeuh nya usaha sami sareng usaha nemawi di jumlah sareng penghasilan dina tahun eta sabaraha nu dikaluarkeunana 2,5% atau napi 1/40 tina harta nu aya upami tos tepang sataun lolos deui cenah urang eta tina panen atuh panen melak pare melak naon deui melak kui melak ieu tina nu makanan pokok lah nu utama nama pare jagong gandum seumpama tah eta mah jigana ieu rada-rada ieu
rada seueur anu teu lolos gitu. Eta mah upama tos kengeng upami bahasa fikih mah 5 ausak. 5 ausak teh 60 sok sasoana teh 4 mud ari samud teh saleter kurang sacangkir. Di saleter kurang sacangkir dikali 60 dikali 5 angkana we lah upami tos mentas kana genep kintal setengah eta tos aya kewajiban zakat. Sapanen sausum gitu. Kaluarkeun sakumaha kaluarkeun teh upami aya biaya cai masana biaya teh nah urang murukeun nah napi urang nu ngadamel cai atawa napi nu kumaha lah aya biaya tina cai kaluarkeun 5%. Upami teu aya 10%. Kitu tina naon tinu nu aya harta nu aya sabada dikaluarkeun naon biaya obat biaya damel biaya itu. Dan nu namina ngetang zakat mah kedah ieu Bu bari jeung ninggal naon hartana sakumaha nu aya bari urang nyepang kalkulator tah kitu. Ieu mah ngan saukur teorina unggul. Tah hiji pamangji deui. Jadi anjeun pek beramal rek naon wae ngan sing inget anjeun bakal maot. Moal bisa kitu wae. Jeung geus maot datang bakal aya kahirupan anu anyar anu bakal jadi waktos keur mempertanggungjawabkeun naon anu dipilampah di dunia ieu. Sok rek naon ge ngan inget bakal maot anjeun. Terus wa abib masita jeung pek anjeun rek resep kana naon oge rek bogoh ka saha rek resep kana naon mika cinta naon oge kop teh teuing ngan sing inget anjeun bakal papisah jeung eta nu dipika cinta. Kitu nasihatna. Rek bogoh ka saha rek resep kana naon rek resep kana mobil rek resep kana bonsai rek resep kana motor gede rek resep kana manuk wah loba zaman ayeuna Bu pangaresep kitu teh komunitas kembang sok rek resep kana naon ngan sing inget anjeun bakal papisah jeung anu dipikaresep gitu. Wa amal masita fa innaka majzi bihi jeung sok anjeun rek midamel naon ngan sing ingat anjeun teh bakal meunang balasan tina amal-amal anjeun gitu. Wa alam jeung kanyahokeun ku anjeun ana syarafal mukmini qiyamuhu bil lail kanyahokeun ku anjeun kamuliaan seorang mukmin eta teh ngadegna dina waktu peuting maksudna teh nyaring ti peuting kamuliaan seorang hamba seorang mukmin aya nu susah teh gitu. Nu dimaksud teh lain nangtung wungkul maksudna ibadah gampang ari asal nangtung ti peuting mah nangtung we terus nangtung mah parem deui we nu dimaksud teh ibadah waktu peuting wa izuhu jeung ari kagagahanana kahebatanana seorang mukmin nyata istignahu aninas ngarasa cukup ti manusia. Jadi henteu loba cacalaman henteu loba baramae henteu loba jajaluk kan sanes ka manusia teh kitu cukup Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ta eta teh kehebatan seorang mukmin teh kitu. Jadi disebut wal afina aninas bahasa Al-Qur'an jalma-jalma anu ngajaga diri ka manusia teh gitu. Henteu ngarendahkeun dirina sorangan ku menta-menta. Jadi ngarasa cukup. Gitu. Henteu cacalaman, teu ceceremad. Naon bahasa-bahasa gitu. Cacalaman, teu ceceremad, terus naon deui itu. Gitulah gitu. Bahasa-bahasa gitu. Itu teh lamun jalma anu sok itu teh nya itulah jalma teh geus leungit kahebatan. Jika jalma anu mampu keneh, jag-jag keneh, cager keneh, dara pura-pura menta-menta gitu di kacamata hidung padahal awas keneh, jag-jag keneh. Eta geus kehilangan izahna, kehebatanna. Gitu. Aya gitu. Padahal si horeng lamun di teang mah kalemburna, eta teh pangbeungharna di lembur. Jadi ngarantau ka Jakarta da teu pira, kitu we baramal. Tapi balik ka lemburna mah wah kana mobil hebat gitu juga pengusaha. Eta teh aya anu kitu teh seueur. Gitu. Jadi kadang-kadang mah sok karunya gitu nya abis secara pribadi ninggal jelema anu dagang asong, gorengan, kacang, tahu Sumedang. Teu dibareuli. Tapi aya anu kadinya anu main taung kulo kitu di Pasihan 2000